Sampurasun Rampes. Alhamdulillah ayeuna urang bapendak deui dina acara ngosan di channelna ari ngosan teh ieu nya urang can dijelaskeun ari ngosan teh Nah, ngosan teh nah. ngobrol santai Oh gitu. Beneran tuh maksudnya. tetap masih di channelna Daus Finansa. Ayeuna urang pada ngobrol yeuh sareng rencangan aya 2 urang rencangan. Saya sa. Yang pertama sahaya teh namanya Ih kepo. itu atuh kok Erdiansyah. Erdiansyah can ganti Jangan biasa disebut pakis. Oh, bisa pakis. Cekap. sarang judulna saha Abdi. Mun Robert, woi. perasaan Perusahaan saha cing tebak. nama Wayadi Nah, dia tamu tuh. Tadi atuh sakamu kan dia. Sehat. Alhamdulillah. Wah iya senior. Iya kan yang keseniannya lu. Iya tahu. Cari Kak. Iya mah. Iya naon teh ah? Biasa we. Keur ngosan. Sebut aja ngosan teh ngobrol santai cenah mah cek Kang Obet ieu ge. Lain ngos-ngosan ya. Ayo ngosan orang tiputing itu. Waduh, bahaya. Ada can nikah. Canda saeutik. Canda ya. Ieu ge bobotoh di kieu ge. Oh, bobotohnya? Bobotoh Bandung. Bon Jovi. Woi, Jopi. Ai Bon Jovi teh nonton. Bobotoh nulalajeuna TV. Bobotoh anu TV cenah. Sambut atuh eta bobotoh anu di luar. Bobotoh Oh, kawan. Hidup Persib. Hidup. Bener aduh. Jarang-jarang keluar ieu. Biasa nama untuk keluar ka mana cing? Kemana? Nyarekeun budak. Dai abdi mah istiqomah. Oh, istiqomah Kang Obet dah. Datang suami takut istri kau di rumah. Istiqomah teh artina kitu. Ai dikira kuring teh istiqomah teh kana agama gitu ya. Ai Pak. Sanes. Kaki agama. Oh, agama ibadahnya. Ibadah. Ai istiqomah teh tetep. Dari ingatkan bahwa Nang beda arti, beda makna. Itu ngomong-ngomong namina teh saha kitu nu bedokop teh. Gila kurang. Sok atuh kenalkeun. Nah, ya abdi mah musim pasebelanya ohang panginten lain Oh, ohang Kang Bandung Ohang, ieu mah. sanes ohang Bandung. Ane sih mah ohang ompong. Wih, ompong ya. Ai ohang teh singkatan ompong di tengah. Asup atuh. Jelas ih. Tapi sarua lalajo Persibnya ohang itu ge. Atuh eta ge bobotoh oge panginten orang Bandung. Ari ieu teh geuning logatna jiga Cianjur. Nah, kan abdi di Cianjur harita teh. Oh, Cianjur teh naon yang ieu wangsat wangsat. Nah, pula. Nah, kitu bae. Ngumbara. Oh, ngumbara. Jadi kieu Kang ngamun teh salah mah istri teh ti Cianjur ya. Oh, istri ti Cianjur. Istri ti Cianjur. Ya. Jadi lami lah diri teh sempet laminya. Aya genep tahunan. Genep tahun. Tahu orang Cianjur ieu aya ieu. Ieu, Orang eta tah. Cianjurna di mana Kang? Ya, Brod. Ya bro, Cendol. bergalur saeutik ini puncak manis kadinya ka warung jengkol. Nah, kun istrina di ditu kawinna. Aya nama di dieu di Kuningan ya Kang. Salam ieu nya non persaudaraannya. Salam persaudaraan. Salam Sunda. Mana emang kali? Cianjur lah kuncian. Kuningan Cianjur. saya ke orang Cianjur lah. Mohon lah. Kuncian. Kuncian. Kuningan Cianjur. Oh, Oh. kuncian teh singkatan. Singkatan Obet. Dia paling pintar menyingkat-singkat. Tah, bener. Ari teh mah tara disingkat. Cing ayeuna kuring karena kuring ya ayeuna mah lajang kene nya ieu duaan. Ari cenah ge Itu duaan atuh. Hah? Duaan. Duren nama. Ari ieu teh lajang. Ari dinya kumaha sih? Ih, deudeuk. Lajang apa kumaha itu? Ai baruk istrina ke Arab. Ai cenah mah aya ibur, istrina ka Arab. Hiji deui cenah duren duda. Proses. Oh, proses alhamdulillah hatinya. Proses. Da hari nikah mah ibadah sana. Kedah hari nikah mah. Pan eta mah ibadah. Nah, atuh ayeuna tiluannya nu kauma anu ieu mah keur ngabeujeuhna bener cenah. Mun ieu mah keur naik birahi. Mau dibere bonteng.
Merdam deui. Meredam deui teh. Galak bet atuh. Bener. Sok Maksudna kieu. Ari nu tos nikah mah tos pasti itu kan. Pasti aya rayuana. Tah, cenah tadi kan bisa nyingkat-nyingkat kata-kata anu gitu tah. Sok cing. Lamun nyingkat ka awewe teh kumaha maksudna? Hayang ngungkapkeun ngarayu kumaha. Bere-bere ilmu ya kan lalajang lah. Nya kieu sabenerna. Lamun urang ngadeukeutan awewe, urang kudu hiji ya modal percaya diri. Pede. Sanajan goreng. Heeh, lalaki mah kudu Sanajan teh boga duit. pede. Pede geus. Bohong. Suprage ka Arabnya. Bobotoh ngaranna. Bobotoh ieu, Hiji bobotoh pede. sejati lah. Ya punten kuring. Sok. Nya anu kaduana panginten urang tong ieu. Tong Tolang nang. heula apa nih. Tong gengsian tong eraan. Karena digawe gitu Nah, Kang. eta kan ngaji kena pede nya tong eraan masih pede gitu. Tapi tong ngera-ngerakeun kade. Benten nya. Benten eraan jeung ngera-ngerakeun beda. Benten. Ai eraan mah kurang kat purbut ai ngera-ngerakeun mah batur ke Kawiwirang. tah ngerakeun mah kieu. Misalna aya dahareun. Urang teh lapar ku saborong era cicing Tah. tah ranah eraan. Lamun nu ngera-ngerakeun mah urang karak datang kos model kuring tah langsung ngopi tah ke ngera-ngerakeun. Tak kasal. Kan ditawaran geus minum tah ngera-ngerakeun. Ulah Kasar. Tok eraan. Bari dicontohkeun teh nya. Bari hayang ngopi apa? Tok eraan tapi tong ngera-ngerakeun. Nya kudu pinter ngarayu. Wah tah mah pasti bae Allah. Tah contohna ngarayu teh kumaha? Kieu atuh da sabenerna mah cek ajangan ge pernah ngomong kieu nya. Lalaki lamun nyebut jangan nu pengok keneh eta tanda-tanda lalaki teu bisa ngarayu. Oh gitu. Dai awewe mah pangga gampangna dirayu. Lain bohong lain beja ieu mah. Kan harita ge yo harita yo lamun numpatkan agamanya. Si iblis teh ngarayu ka Nabi Adam ke di surga teh. Adam eta tangkal eta nang holdi jeung holdi ala embung cek Adam teh da dilarang ku Gusti Allah ngarayu ka Hawa. Hawa atuh eta maneh buah eta teh buah meh mah abadi jadi surga. Mun cek urang Nah. mah gitu. Kusabab bae awewe mah gampang karayu. Karayu. Mas be Hawa teh langsung ka Adam. Aya bogoh Pak Nyai, lamun cek Sunda teh mah. Cek Sunda teh. Bogoh Nyai. Bohong mah. Asli cek Adam teh. Ieu mah ngomong Sunda nya. Itu mah wallahu alam. Kusabab hayu bae di papak saku Hawa aya Adam ngalalaki kan. Tega kamu jadi pamajikan lah. Gitu. Kalau beta bohong teh. Ujung-ujungna kan turun ka bumi. Tah mata palaki mah lamun anu single kene angot geus umuran mah yeuh. Tananing lalaki teu bisa ngarayu. Oh. Da awewe mah tah geus teh anu bungkeulekan kitu bisa karayu mah urang. Berarti ieu masih kena kieu gitu. Mah kudu digembleng. Oh, digembleng, ditakar gitu nah. Aing beunang ieu. Lamun cek piking mah di training organisasi gitu. Bener. Berarti intina urang meureun kudu pinter ngarayu lah. Tah eta nu paling utama ngarayu. Tapi- Teu boga duit ge aya urang pinter ngarayu mah. Ayeuna ari meng suang ka mana. Mun cek jamaah mun cek barudak ini ngalamis Lah eta ngalamis bener bisa. Sanajan teu gablok duit ge gitu. Bisa atuh ayeuna. Jadi judulnya kieu tenang neng, penting mah ke ditikah. Usaha nikah kita usaha. Ayeuna neng suang ngabaso sigan heueuh boga duit pada henteu nya. Aing ngapa? Aduh neng, nepetana katingal atuh kuning mah bayaran. Oh, gitu. Tah. Awewe lamun cenah ge aya nu lalaki ngajak ngabaso terus katinggalin dompetna bohong. Bodoh, eta mah di mana ge ketinggalan geus boga duit tah mah. Yakin. Contoh leutik mah make topi. Eta mah selain deui. Boleh. Yang bajaran cari tada mah. Gitu. Lanjut. Ngomong masalah ngarayu. Kurang resep euy ningali tanganna teh ningali. Tuh hati mah. Nya, bener. Iya, lain bohong yo. Angkot sakitu kerebutan asa kuring kieu be eureun ta angkot. Da bener da ngeureun teh.
tukang baho, tukang bajigur, tukang naon asa dikieu-kieu ku kuring. Nyampur batu ali kuring padahal. Panya kenek meuli urang mang ieu kuring boga batu ali. Oh, Padahal gitu. Pamer. Tapi santos we tonyok tuh. Awewe tamun hayang udak awewe ieu. Oh. Asal awewe dibuka, awewe dibaledogkeun. Budak eta awewe. Jangan minta ke dokter. Aji kasar. Dong gitu cek si Neng teh bener. Berarti apa fungsinya ya Kang ya? Tapi hari tadi kuring keur tek nan wasiat Batu Ali Abah. Filmna kesep ditonton we. Kita batu bisa nyala. Eta ku bisa nyiap itu naon nya. Mun Teh. dicas heula hugan. Jika nama da kuringnya nang nimunya itu nimu nama Kang Obet itu cenah ge. Itu nimu dukun cenah ge ka pasien diangkot pra katinggalin. Pas nyampe ka pasien dukunna bingung cenah Batu Ali ge ka mana cenah. Bisa gitu eta. Bener. Nah, berarti geus di bebejakeun ku Gusti Allahnya ulah ngabobodo jalma nya. Baik urang mah hirup lain saukur bilatungan aya mah. Aya balitungan. Nyari balitungan teh naon? Maksudna teh kumaha teh? Iya ya. Pergi Cek papatah cepere bahasa Sunda mah. Anjing paeh ukur jadi ukur digurumut ku bilatung. Aya jalma paeh mah dina bilatungan ge aya balitungan. Tah, urang teh kudu asak-asak dina ieu dina perbuat teh sama. Kan enak ngejo betan itu pedang apa meureunna. Apa Lain di sini. dina sagarupana ge lamun erek berbuat sesuatu teh pikir heula. Oh, di Kudu asak-asak pola mikir. Kayak da bisa aya balitungan. Kade matak kanu baru jangan ieu, jangan warna jangan. Tadi atuh ningalina itu jangan. Itu jang lapuk. Bising kitu-kitu teh hati-hati. Kudu dipikir sabarang kalinya. Kudu mawas diri. Nah, bising ke klep pohon nyabut, dulunya cilaka berjang. Jang Kadenya kapireng teh nya. kepireng. Tuh si Ujang si Cing wae gini si Ujang nu tengah mah. Iya, nuju iya tuh. Kasima. Kasima ieu teh ku Kang ieu Kang Ompong. Itu Aduh kena dah. Batu Ali. Batu Ali. Iya balik korek iya kuring. Aya Oh. kan ai laki mah rokok teu boga, korek mah kudu boga. Benar. Gampang. Benar. Tapi da aya nama teh lalaki hungkul ngarokok. Lain heuh kieu ya. Contoh nanya, urang aya babaturan ka urang teh, punten nambut korekna, urang teh diberek korek teh ngomong, abdi ge nuntun rokokna tah kitu mah kan. Ilmu. Seimbang, ada seimbang maena butuh korek, urang butuh rokok. Teu bawa rokok, korek mah kudu mawah. Maneh mere tembakau. Eta barter. Oh, barter. Bete. Mun Hebat. teori mah bete. Ilmu nama jero pisan. Bos senior. Senior ieu mah. Ibaratnya geus kawak. Kawak lamun cenah ge ibaratna cai mah geus cai nulak. Nya pantesan eta malam Minggu. Heeh. Ngomong. Jomblo mah dah kieu mah gawean. Salah kuring ngomong pada malam Minggu teh. Padahal mami mah ngapel ieu mah. Aing kuring mah kene kita balik jang. Balik ke wayah Aya atuh meureun. Wayah. Ayeuna mah duaan dalam di Mas Arek budak. Oh, gitu. Maksudna teh naon teh? Ya biasa bae meureun. Lain maksud biasa bae tak. Ak ngerik pamajikan yang dikerik. Oh, yang kerik. Ayo, dikerik atau masih buka man baju nanya. Kayak jorang baru gitu. Enggak sah, ulah. Karena kan bujangan. Aduh. Oh, cari ulah takut, cari takut dah. Ieu mah masih kena suci komo ieu suci dalam debu. Tayamu.